Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Andi Sustandi, abdi ti prodi Pendidikan Bahasa Sastra jeung Daerah semester 4, nu mana di dieu simkuring ngawakilan kelompok genep nu bade maparkeun hasil diskusina nyaeta ngeunaan kalimah sampurna jeung kalimah teu sampurna dina mata kuliah sintaksis. Nu mana materina bakal dipaparkeun ku tim pemateri. Di dieu simkuring bade maparkeun heula anggota ti kelompok genep. Nu kahiji aya simkuring Andi Susnandi, nu kadua aya Laida Sukma, anu katilu aya Hanuf Nur Ajijah. Nah, di dinya teh aya anu bade maparkeun materina nu kahiji aya ku Teh Hanuf sareng salajengna ku Teh Laida. Mangga dihaturanan. Dumasar struktur internal klausa utama. Dumasar kana struktur internal klausa utamana kalimat teh dibagi jadi dua bagian, nyaeta kahiji kalimat sampurna, kadua kalimat teu sampurna. Nah, kalimat sampurna, naon sih kalimat sampurna teh? Nyaeta kalimat anu sakurang-kurangna diwangun ku hiji klausa bebas. Ku kituna kalimat sampurna ngawengku hiji kalimat salancar, kadua kalimat ngantet. Contoh kalimat sampurna. Pun lanceuk nuju maos buku di perpustakaan. Pun lanceuk sama dengan jejer. Nuju maos sama dengan caritaan. Buku sama dengan udagan. Di perpustakaan sama dengan katerangan. Kalimah teu sampurna. Kalimat teu sampurna atau disebut oge teu lengkep minor atau nepi elips nyaeta kalimah sakurang-kurangna diwangun ku hiji klausa teu lengkep atawa henteu mibanda klausa pisan. Contohna, hey, ka Garut saha kitu jeung saha. Jadi, kalimah henteu sampurna nyaeta kalimah anu henteu diwangun ku jejer atau disebut oge subjek jeung caritaan anu disebut oge predikat. Upami tidak bahasa Indonesia nama, kalimat tidak sempurna adalah kalimat yang tidak memiliki struktur SPOK atau tidak memiliki subjek atau predikat. Berikut adalah contoh yang dapat Anda jadikan referensi yang benar. Oke, dilajeng. Di dia simkuring bade masihan contoh kalimat sampurna jeung kalimat teu sampurna dina hiji wacana. Nyaeta hiji wacanana simkuring nyandak tina contoh carpon anu judul carpona nyaeta liburan sekolah. Nah, tiasa katingali bahwa di dieu teh aya contoh wacana. Nah, simkuring bade nyandak contoh hiji contoh kalimat sempurna jeung hiji contoh kalimat teu sampurna. Nah, contoh kalimat sempurna simkuring nyandak tina paragraf nu kahiji anu di dieu aya kalimah anu nyebatkeun yen abdi sakulawarga angkat ka Bandung. Nah, di dieu teh kaasup kana contoh kalimat sampurna. Kunaon asup kana kalimat sampurna margi lengkep di dieu aya namina jejer, caritaan, sareng udagan jeung sejabina. Nah, di dieu kan abdi sakulawarga angkat ka Bandung. Nah, si abdi sakulawarga teh asupna kana jejer. Nya, kana jejer margi eta teh palaku. Nah, anu kadua angkat di dieu nyaeta aya angkat teh asupna kana caritaan. Nya, asupna kana caritaan. Si angkat teh margi eta teh nyaritakeun caritaan eta. Sareng anu ka Bandung eta teh asupna kana katerangan. Margi aya katerangan tempat. Kan eta Bandungnya, Bandung teh asup kana katerangan tempat. Janten abdi sakulawarga angkat ka Bandung eta teh asup kana kalimah sampurna. Nah, mun ka hartosnya kita secara singkatna jantan di dieu oge aya contoh kalimat teu sampurnana. Upami contoh kalimat teu sampurna mah babari eta teh contoh kalimat teu sampurna mah si kalimatna teh henteu lengkep, henteu minimal aya hiji lah contoh minimal aya contoh klausa hiji. Nah, eta teh contoh kalimat teu sampurna mung aya hiji jantan henteu lengkap, henteu lengkap teh jantan henteu aya caritaan, teu aya udagan, teu aya panglengkep, teu aya keterangan. Mung aya salah sahijina hungkul kalimat teu sampurna mah contohna teh nyaeta ka Bandung angkat sadidinten tiba
ti Bandung atanapi ka Cicadas. Nah eta teh terasup asup kana kalimat teu sampurna. Nah sakitu hatur nuhun. Hatur nuhun pisan ka Teh Hanup sareng Teh Leda anu mana atos maparkeun hasil diskusi ti kelompok genep nyaeta ngeunaan kalimat sampurna jeung kalimat teu sampurna dina mata kuliah sintaksis. Kukituna mugia eta materi tiasa kacangkem ku saderek sadaya, mugia materina tiasa dipikahartos margi di dia simkuring sareng rengrengan masih keneh diajar dina proses diajar. Jantan hapunten bilih aya kalapatan dina nyampaikeun materina. Hatur nuhun sagala perhatosanana, kirang leuwihna haturkeun di hapunten margi da kaleuwihan mah dongkapna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng kakirangan mah dongkapna ti diri abdi pribadi. Sakitu nu dipikahatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.